Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagean anu ka 18 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah gitunya upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagean anu ka 18. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzelan di tengah jalan tempat dong tes. Para wargi sadayana, harita waktu geus meh ampir nyedek ka wanci asar, panon poe mimiti condong kabeh kulot. Tapi ari panas nama masih keneh moreret. Bubuhan keur memejehna usum halodok mangsa harita teh. Sabenerna ari sakali-kalieun mah sok aya keneh eta oge turun hujan ngan geus jarang pisan. Tina saminggu teh hujan paling sakali 2 kali, kitu oge ukur saparalak henteu gede. Mun ceuk kolotea mah geus usum dang daratea kasebutna teh. Sabot si Rado, si Bengo jeung si Dosol keur anteng-anteng laleumpang. Di hareupeunana katingali aya tilu urang jalema anu keur pating carega. Ciga nu ngahaja-haja arek megatan jang jalaneunana. Ari dedegan anu tiluanana beda-beda. Nu panghareupna awakna bongkok. Tapi senajan bongkok oge katempo paromanana mah perenges tur sangar jeung pucem. Ari anu ngajega dibeh katuhun si bongkok pangawakanana pendek busakal, sirahna botak bolenang herang, matak serab pikeun anu nenjo.
sedangkan usa urang deui anu ngajega di beh kencaeunana. Awakna teh begang langkoyang jiga nu kurang barang lebok. Reg-reg harita si Radok sapara kancang ngarandag leumpangna. Kela euy, kela. Ari itu saha euy? Tuh. Aya 3 urang jalma euy. Ngadon pating cerga hareupeun jang jalaneun anu rek diliwatan ku urang. Narekna naon cenanya? Jika nu ngahaja-haja rek megatan ka urang euy. Cek si Radok bari ngeureunkeun lengkahna. Si Bengo jeung si Dosol oge pating rarandag eureun, masing-masing panonna malencrong ka hareup ka arah 3 urang jalma. Begal kotok nu kitu mah Kang. Hayulah Kang, urang sampeurkeun kagok. Teu nyahoan meureun. Samarukna saha urang tiluan teh. Hayu Kang ah. Tembal si Bengo harita miheulaan ngalengkah. Teu sieuneun meureunna saeutik oge. Da puguh geus pagaweana kana urusan patalak riributan mah. Da dewek oge lain sieun deuleu. Ngan hayang nanyakeun we atuh saha ngaranna jeung rek naon maksudna kitu deuleu Bengo. Hayu atuh ah. Urang sampeurkeun kencang ayo. Cek si Radok rada ambek ka si Bengo anu nyangka ka manehna sieun ku 3 jalma anu ngacerega di hareupeunana. Kira-kira 3 lengkah deui ka jalma anu keur pating bardegah. Reg. Si Radok jeung 2 baladna ngararandeg. Panonna mencrong ka jalma nu tiluan. Teu lila pok kadenge si Radok nyarita di barung jeung nyentak. Hei, nasa si laing tiluan deh ha? Rek naon? Ngadon pating jerega dina jang jalaneun anu rek diliwatan ku dewek jeung 2 balad dewek ha? Rek ngabegal sia teh. Cek si Radok pinuh ku wawanen. Jauh tina rasa ringrang jeung honcewang. Sedengkeun ari jalma-jalma anu ditanyana nyatana si Bongkok kalah cakakak teh manehna seuri meuning ngagak-gak jiga anu suka naker. Nepi ka eundeg-eundegan awakna oge. Ari anu duaan deui mah baladna maranehna oge katempo milu sareuri. Ngan teu ngeunaheun serina teh jiga anu teu pati hayang jeung jiga dijieun-jieun. Da memang meureun eueuh pikaseureun pikeun maranehna mah. Ngan kulantaran si Bongkokna seuri kapaksa maranehna oge kudu seuri. Hei, kunyuk. Wanogeun. Ngaran dewek nu katalah sutisna deuleu kunyuk. Tapi ku batur mah dewek esok disarebut si Bongkok. Teuing naon dewek oge alasanna mah teu ngarti make jeung disarebut si Bongkok. Sabab darasaan dewek mah awak aing teh teu bongkok-bongkok teuing. Ah, eta mah jelemana we sariri ka dewek. Tapi kajeun teh deing lah. Kumaha nu nyebut we dewek mah. Da moal bohak ieu disebut bongkak oge. Bener teu Jumri Siron? Cek si Bongkok bari ngareret ka baturna nu duaan sing horeng geuning. Si Bongkok teh teu rumasaeun ngabogaan awak bongkok. Kurang ajar ditanya sebener-bener kalah cecengiran ngahampas ya ka aing Bongkok. Terus ari maksud si lain rek naon make jeung ngahalangan jang jalaneun dewek sagarupa. Make jeung nanya rek naon sagala. Nyarek naon we atuh kumaha dewek sia. Rek ngajedog di tengah jalan, rek ngajedog di leuweung oge. Kumaha dewek we? Sia-sia. Dewek. Sia modar, dewek nu talil.
keke ari si laing di luar tas di marana atau mereka marana aya teh cek si bongkok sombong naker sikap nate. Si Bengo anu tita tadi ngabandungan langsung nyiredeg ka hareup. Pok meh nyarita bari tunjuk ka si bongkok. Kalah beuki ka mana karep sia ditanya sabenar-benar teh ku dunungan dewek kan. Heuh aing oge nyaho deuleu. Rek ngajedog di mana oge eta mah aku masih laing. Ngan ulah ngajedog di dinya deuleu sabab dewek jeung batur dewek rek ngaliwat ngahalangan sia teh. Mentong loba puah puih ayeuna mah deuleu. Sok ngomong anu jelas. Naon maksudna si laing pating jaraga di jang-jalanan dewek ha? Coba deui teu kudu nyaho ngeunaan aing jeung batur aing rek ka mana ka mandina mah. Sabab eta urusan si laing deuleu bongkok. Cek si Bengo bari tipe polotot. Kurang ajar sia. Wanian sia nya capek gitu ka dewek. Ye, bisi sia can apal. Dewek nu nelah si bongkok jawara pilih tanding. Anu moal aya lawan di sakolong jagat ieu ngardi laing. Dewek jeung kedua balad dewek ngahajak megatan sia jeung batur sia nu duaan pikeun ngarampas sagala rupa babawaan sia. Sok gerak keluar genduit dina saku mas dina pesak keluarkeun. Hayo keluarkeun lamun si laing hayang salamet mah deuleu. Cek si bongkok geus teu malapah gedang deui ayeuna mah langsung we kana intina. Nyatana niat tarek ngabegal ka si Radok sabalad-balad. Begal keuna dibegal. Begal ngabegal kabegal deui jadina teh. Si Radok nepi kareup keuneuk rai pias. Beungeutna euceuy beureum lir beusi atah beuleum. Ngadenge omongan kitu ti si bongkok. Srok. Manehna maju salengkah ka hareupeun si bongkok. Pok nyarita di barung ku ngahegak nahan amarah. Setan pudug sia. Sia nu wanian teuing mah nya capek kitu di hareupeun aing. Jadi sia terek ngarampok ka dewek tiluana. Lamun sia yang nyaho ngarampok jeung babadog de eta pagawean dewek sapopoe deuleu. Cucunga pisan sia. Bari jeung da aing mah teu gablek duit goblok. Sok maju sia maju tiluanana dibebekeun ta sungut anu suaban teh ku aing deuleu maju. Cek si Radok bener-bener geus teu kaampeuh deui amarahna. Barang jeung kitu srog si Bengo jeung si Dosol oge ngarangseg maraju ka hareup. Terus ngacerega dikencak katuhun si Radok siap ngayonan si bongkok jeung dua baladna. Bireungeuh kitu rada ngageter oge hate si bongkok. Manehna kakara sadar tilu jalema nu aya di hareupeunana lain jalma sabongprong. Komo ngadenge omongan si Radok tadi nu ngakukeun yen manehna teh sarua begal. Tapi da geus kagok borontok ka palang carambang. Si bongkok harita keneh marentah ka dua baladna pikeun maju tarung ngayonan si Radok jeung dua baladna. Kurang ajar. Aing mah teu seber sia seutik oge. Najan sia tiluan heueuh mibanda elmu jeung kadigjayaan. Jumri, Sirot, maju euy, maju. Podaran ieu tilu urang monyet kolot euy, podaran. Cek si bongkok bari ngareret ka baladna nu duaan. Anu direret tinggal lobakeun deui catur. Culung serepet. Si Jumri jeung si Sirot laju pating karajleng bari ngaralugas badogna. Ari si Sirot manehna harita keneh ngaheumbatkeun badogna rek ngarah kana beuheung si Bengo. Tapi si Bengo oge lain jalma atah ku pangabisa atuh. Jabati kitu memang geus saya gati saanggalna. Rikat
si Bengo ngarendekeun awakna ka handap bari mesat bedogna. Sia telep hutrang, hiu hutrang. Dua bedog diadu uluhreun sirah si Bengo. Nu harita posisina keur deku. Kuleweng, cerijuk. Awak si Sirod anu pendek busekel teh bari jeung huluna botak boleneng. Langsung ngajarigjeg sababaraha lengkah ka tukang. Kadorong mundur ku tanaga si Bengo ngaliwatan bantrokna bedog tadi. Geus jelas tanaga si Sirod aya di sahandapeun tanagana si Bengo. Ceregedeg. Harita si Bengo geus nangtung pancuh deui. Tuluy masang kuda-kuda bari ngabar-ngabar bedog hareupeunana. Panonna seukeut mencrong ka si Sirod anu can ajeg kukuh dina kuda-kudana. Sok sia, maju deui sia beletuk botak bolenang. Gagabah make jeung rek narok lu aing sia, maju. Si Bengo susumbar bari ngacungkeun bedogna ka luhur. Si Sirod atuh pohara nafsuna asa disapelekeun meureun kudu jadi lawan. Setan, kurang ajar, dasar siluman barakasakan sia. Ieu akan atuh ye hayang-hayang di bodong aing. Hiat hut. Ceuk si Sirod kituna teh sakilat ngahembatkeun deui bedogna. Ayeuna mah ngarah kana beuteung si Bengo. Tapi si Bengo teu ingkah tina tempatna. Bedog lawan anu nyuruntul teh dipapag ku bedogna. Atuh daek teu daek dua bedog deh diaradu deui wae. Muki utrang, si utrang. Pikeun anu ngadua kalian, si Sirod nyelontot deui. Tapi ayeuna mah awakna nyelontot deh ka gigir. Dina posisi kuda-kudana anu geus teu ajeg pajengjar. Atuh si Bengo gentak mentakeun dampal suku katuhuna. Ngajejek tonggong si Sirod anu kayana semudongko. Hiu cekrot celebet walah. Lecik sia bangsat, lecik. Cek Sirod ngoceak. Tonggongna beunang dijejek satakarna ku suku jebragna bari rombeheun nu si Bengo. Urusan gelut mah lucak licik teh goblok. Memangna ieu gelut teh gelut tinju anu make aturan. Sa kabisa sapinter-pinter we sia deuleu gelut mah. Keur aing mah teu jadi sungal, rek disebut licik, rek disebut curang oge. Nu penting menang we aing gelut. Bari jeung da teu licik ya da aing mah. Fitnah sia mah bongkok. Sia sama ngaran tadi, Sirod. Licik. Licik teh pelebah manana deuleu. Sia we anu kurang kasiet. Untung tonggong sia teu keun aku bedog oge deuleu ditarokna sia. Cek si Bengo nyeceleh ka si Sirod. Si Sirod teu ngomong deui. Sanggeus macuhkeun deui kuda-kudana. Sabrutung kieu. Si Sirod narajang deui. Bedogna dibubat babitkeun ngarah kana sakujur badan lawan. Gerakanana estu geus teu jeung perhitungan. Teu beda we jeung bagong mogok surudag-suruduk teu puguh arah. Perbawa amarah anu teu kawadahan, anu ngahuru hatena, ngalentab-lentab jeroen dadana. Hayang nyakalikeun kanu jadi lawan. Puguh we tumrapna ka si Bengo mah lumayan jadi ripuh. Manehna bener-bener kudu kesit jeung rancingeus pikeun nadah sabetan-sabetan bedog si Sirod. Sawatara eta si Dosol oge harita manehna sarua keur ragot tarung patutunggalan ngayonan si Jumbri. Tetela si Dosol teh teu bisa dianggap enteng oge pangabisana mah. Dina waktu nu sakedeung si Jumbri geus sabaraha kali kabeunangan ku teunggelan jeung tajongan si Dosol. Bari jeung si Dosol mah harita teh geus teu metakeun bedogna. Ari sabab kumanehna geus kaijir sakumaha kakuatan lawanna. Hiu cebrot celebet kieu. Wadaw. Si Jumbri ngoceak. Sabada beuteung jeung dadana beunang ku sodokan pereup si Dosol anu pasusul-susul ngahancakan awak si Jumbri. Cerigjug, kadebut.
Awak si Jumbri langsung kedebut nyungkruk kana tanah. Si Dosol teu mere kasempetan. Harita sukuna ngabelesur deui wae ngajejek kana dada si Jumbri. Hiu cebrawot ngek alah. Atuh pugoe eukeur mah eukeur nyeri tapak tadi can leler. Ayeuna ditambahan deui dadana dijejek. Si Jumbri kontan ngoceak bari buburi lengan. Dadana kerasa nyeri jeung eungap asa ditindihan ku batu ratusan kati. Tapi korejat si Jumbri aya keneh ari hojah jeung akal mah. Kalawan ngerahkeun sakabeh tanagana, si Jumbri harita leungeunna ngarawel kantong sembara si Dosol anu keur ngajejek dadana. Bari ganjang eta kantong semar si Dosol teh dipencet disakalikeun. Hiu kupret nget alau. Aduh ieu bucat aduh alah. Atuh pogoe si Dosol nepi ka ngagorowo kokowowongan. Karasana nepi ka nyelek kana angan. Bari narik sukuna si Dosol ti buburanjat mundur dengan kencana nungkup bobogaanana anu asa seueul jeung nyeri lain memeusan. Aduh setan licik sia begang kawas bolon wae sia maglut teh jabak manuk deuleu. Aduh ieu kumaha mun bucat sikina endogna kaning hese nyieuna deui sia jurig. Aduh alah cek si Dosol bari sungar sengir nahan ka nyeri. Gurinjal Nalika si Dosol keur pupuringisan, si Jumbri ngagurinjal hudang. Red si Jumbri ngaret ka si Sirod anu masih keneh ragot tarung ngalawan si Bengo. Red deui si Jumbri ngaret ka si Bongkok anu katempo keur undur-unduran kadeseh mundur ku serangan-serangan anu dilancarkeun ku si Rado. Dasar manusia kurang nyatu. Awak begang langkoyang jigaregang waningan ukur nyokot jeung nyerang kana kotol panjang. Aduh hayo maju deui sia begung maju sia. Cek si Dosol nepi kareng hapranjug nyaritana sabab kantong semarna masih keneh nyerengkel kana hulu angan. Kumaha aing we sia jurig dasar goreng patut ngahina we sia ka aing nyebut begang langkoyang jeung kurang nyatu sagala. Ari sia jika nu ceuleuyeu kurang vitamin sia sok urang tulikeun deui tarungna dikira dewek geus teu wani kitu maju sia. Tembal si Jumbri songong keneh ari ngomong nama tapi nu sabenerna mah hatena mimiti ngeper rerempodan. Alah wanian nyarita kitu ka aing dipodaran sia ku aing mah deuleu. Barang jeung nyarita kitu serepet si Dosol ngalugas bedogna. Hiu langsung eta bedog disabatkeun kana sirah si Jumbri. Si Jumbri meniti buburanjat mundur ka tukang. Sieun sirahna beunang katarok ku bedog si Dosol. Tapi si Dosol terus maju bari nyodokeun bedogna kana beuteung si Jumbri. Atuh daek teu daek si Jumbri harita keneh ngalabuhkeun badanna pikeun nyalametkeun beuteungna tina sabetan bedog si Dosol. Kubra gorentel. Awak si Jumbri gogorentelan ngajauhan lawan. Si Dosol terus ngudag nyusul tepus teu mere kasempetan ka si Jumbri pikeun ngorejat hudang. Modar sia begang langkoyang modar sia. Cek si Dosol bari ngaheumbatkeun bedogna kana sirah si Jumbri nu harita kayana masih keneh dihandap. Hiu breus cerap alah tobat. Teu bisa disingkahan deui bedog si Dosol keuna sapisan ngagabres kana puhu pingping katu si Jumbri. Untung teu keuna kana bebatok oge. Sabab si Jumbri kaburu ngagorentel ngan orok aya. Pingpingna teu bisa kasalametkeun. Barang ku si Dosol rek dipindo deui. Ampun.
ampun ulah dipaehan aduh kuring takluk ampun si Dosol ampun-ampunan dua leungeun rangga kitu teh bari brek deku tuluy nyembah kana suku si Dosol nempo lawana anu nyebutkeun takluk si Dosol oge narik mulang deui bedogna tapi sabot kitu atuh ari belenyeng teh si Jumri lompat meniti sirikna ti bebaranting belaan tunggul dilarut catang dirumpak lompatna bari ingkud-ingkudan da puguh ping-pingna doang tapak bedog si Dosol getih usrat acret dina jalan urut anu kaliwatanana kurang ajar kalah mabur diberi sia ku aing mah cek si Dosol bari geus rek lumpat pisan tapi karek oge rek lumpat kadenge si Radok ngagorobok montong diudak Dosol montong diudak karena naon kemicen-micen tanaga terpenting deuleu ngajedog barang si Dosol ngalieu breh katempo si Radok keur ngajega hareupeun si Bongkok anu keur gegerungan bari nangkarak bengkang sing horeng sarua si Bongkok oge kateter jajaten katetih pangarti ku si Radok teu mampu ngayonan pangandiwasa elmuna si Radok si Dosol jadi ngarengkog atuh teu tulus rek lumpatna sedengkeun patutunggalanana antara si Bengo jeung si Sirot nasib si Sirot oge teu pati beda jeung dua urang baturna harita manehna terus undur-unduran nyingkahan pandarajang sabetar bedog si Bengo anu pamustunganana sanggeus nempo si Jumri birat kabur ninggalkeun pakalangan jebak kareret ku manehna si Bongkok anu jadi dununganana oge nasibna teu nguntungkeun teu loba deui mikir harita si Sirot langsung malik beretek koe lumpat sakalumpat lampetna nuturkeun si Jumri anu geus jauh ninggalkeun eta patempatan oh dasar garong kelas cucunguk sia keur awak peceklek jiga embe atar teh sia jor ngadon mabur jor susul tu batur sia dayang teuing aing mah udagna oge teu pararenting lah cek si Bengo bari ngasupkeun deui bedogna kana warangkana red si Bengo ngareret ka palebah si Radok tuluy nyampeurkeun ngadon malabur Kang sarua lawan uing oge mangpret euy cek si Dosol bari ngaret ka si Bengo anu geus ngajanteng gigireunana kajeun keun bae antepkeun we anu marangpret mah teu kudu diudag keurna naon diudag barina oge sok ayeuna rek kumaha sia Bongkok balad sia nu duaan geus marabur ninggalkeun sia sok kumaha cek si Radok nyentak ka si Bongkok nu harita maksakeun hudang gek diuk beungeutna sungar sengir nahan ka nyeri aduh kuring sejatak lu ka anjeun Radok aduh nyanggageun sanajan jeung paribasana rek disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang oge mangga masageun beung teug-teugeun suku genteng belaugeun rumaja kuring katiti pangarti kateter jajaten kaluhuran ilmu kapapakan pangabija gua anjeun nyanggageun we kuring mah pasrah rek dikumaha oge cek si Bongkok sanajan keur dina kaayaan ripuh oge ari bahasana mah make jeung murwakanti sagarupa kadeng si Bongkok ngomong menidi emple-emple gitu siga nyen tempe deuleu
jika anu keur nyen perkedel wae sia mah deuleu bongkok. Taluk mah taluk we kitu deuleu. Cangkeul aing ngadengekeunana bebe. Sok ayeuna rek kumaha pakarepan sia? Narek milu lompat nyusul batur sia nu duaan atuh rek kumaha sia bongkok? Cek si Radok mencrong kana beungeut si bongkok. Aduh, keula atuh ulah nanyakeun ayeuna. Naon maksudna sia? Nya ayeuna mah ulah wakaloba tatanya. Na kunaon sababna aing ulah loba tatanya ka sia bongkok? Da sabab waktosna tos teu nyekapan. Uluh. Waktosna kabujeng seek wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.